Anaking jimat awaking hidup kudu reueus hirup huripna ngajadi diri anjeun sorangan. Raksa pariksa amara hidup nu ngabalukarkeun kaduhung teu magih tungtung. Jalanan hirup ku handap asor ka papada manusia. Jaga jeung riksa sarupaning anu dipiboga ku hidup. Panon dina nempokna, ceuli dina dedengeanana, letah tina ucapanana, leungeun tina cacabakanana, suku tina lalampahanana. Jaga riksa lengkah paripolah tinu hal anu mata keraheut kana manah batur. Ngarah hidup hirup loba dulur akur jeung salembur. Anaking ulah poho, jaga riksa kaluhungan alam dunia. Da Gusti anu Maha Suci nyiptakeun alam dunia teh pikeun diropea istoningkeun kahirupan hidup jeung papada umatna. Anaking jimat awaking ngajalanan hirup hurip di alam dunia teh teu gampang. Hidup moal salawasna ngajalanan datarna hirup, bakal nincak kana tanjakan jeung pudunan. Omat hidup ulah kudu salawasna eling kanu Maha Agung, nyembah kanu Maha Kawasa, turutkeun papagon ageman, jalankeun pituduh karuhun urang. Anaking jimat awaking dina unggal renghap nu jadi indung bapa kaluar doa anu mustajab pikeun anak-anak nangara hirup pinanggih jeung kabagjaan. Kajebaran pikeun pipekeleun dina ngoning ngajalanan sagara kahirupan di alam dunia. Omat anaking hidup kudu silih asah, silih asih, silih asuh, silih kalingakeun nyadiri, silih simbeuhnya kadeudeuh, deheuskeun duduluran, raketkeun babarayaan, ulah rek pakia-kia, ulah rek pasalia paham, hamo nepi ka papaseaan. Anaking jimat awaking omat ieu pupeujuh keur hirup hurip hidup salawasna. Bral anaking jalanan hirup hurip hidup sugan jeung sugan hidup bisa ngajadikeun diri hidup jadi manusia